Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan dina kesempatan tema tentang masalah sobar. Sobar hartosna nyaeta nahan diri. Jalma anu sobar, jalma anu ngabogaan pribadi dirina kuat bertahan dina mayunan pirang-pirang naon bae anu nimpa kana dirina. Diantawis petunjuk anu aya dina Al-Qur'an sapertos anu aya dina surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma asobak. Anjeun kudu sobar, kudu tahan dina mayunan pirang-pirang anu nimpa, pirang-pirang penderitaan. Oge sakumaha nu aya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami Gusti Allah bakal nguji ka aranjeun ku ayana rasa sieun, nyaeta sieun ku jalma-jalma anu ngamusuhan ka aranjeun, jalma-jalma kafir, jalma-jalma zolim. Ta aranjeun nyaeta urang baris diuji ku Gusti Allah dina ieu ngamalkeun ajaran Islam, diuji ku ayana rasa sieun tina ancaman-ancaman, tina gangguan-gangguan jalma-jalma anu kafir. Wal ju'i oge baris diuji ku kalaparan. Mungkin wae hiji waktu rezeki berkurang sehingga nimbulkeun kalaparan. Wa naqsim minal amwal diuji ku kurangna harta, dijadikeun jalma fakir, jalma miskin, atawa memang eta harta anu baris kapimilik tuluy jadi teu kapimilik, atawa bahkan nu geus kapimilik tuluy terjadi musibah, contohna kehilangan jeung kacilakaan anu sejenna. Wal anfusi oge baris diuji ieu jiwa, bisa diujina ku gering, ku ayana bencana alam anu nguji kana diri urang sehingga terjadi hal-hal anu nimbulkeun rasa nyeri. Wasamarat oge diuji ku kurangna buah-buahan, ku kurangna pirang-pirang tuangeun. Maka urang dipasihan petunjuk ku Gusti Allah. Wa basyiris sabirin. Pasihan
berita gembira supaya urang jadi jalma anu sobar, baris aya dina kabahagiaan. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jalma anu sobar, anu ngapimilik karena katahanan diri, katahanan jiwa dina mayunan pirang-pirang musibah, mayunan pirang-pirang bencana, mayunan pirang-pirang penderitaan, maka Gusti Allah baris masihan kaberkahan. Gusti Allah bakal masihan ngalimpahkeun kasih sayangna ka hamba anu sobar, anu ngapimilik jiwa pribadi anu tahan. Kulantaran kitu urang sing jadi jalma anu sobar, sing jadi jalma anu mibanda kana katahanan diri dina mayunan pirang-pirang masalah, mayunan pirang-pirang musibah, mayunan pirang-pirang penderitaan. Mudah-mudahan urang ku Gusti Allah diberkahi, urang ku Gusti Allah dipasihan rahmat. Amin. Hatur nuhun. Alhamdulillahi rabbil alamin.